Goblok terbening guling no dilentun teh. Sudah sedikit basah aing nasib dosa. Jomblo sabrut. Dudu salin ieu mah nong senya ka warung sugan we barudak warung teh sepi we batur nongseng dalam dunia nu rame teh kadinya adan-adan ajan man kamari jelema teh puasa dahar ini puasa ngomong Celi manehna we sepi. nah man jauh keneh ka kurban mah kalar meuli sapi kan Kan kapileung budak teh. Budak teh nyambung aja ka mereka ton. mang da urang mah mau nyambungan sahan maot deh teh kalau ngajak nyambungan kalah lieur ngomong si amang teh nyara rambung Poe ton manehna teh nyambung ton nyalakeun ka urang. bulan mang Ka mana barudak? jauh mang London mah kalau rek ngajak ka London kira Ton, aduh. sepi euy warung teh Celi maneh nu sepi mah. Assalamualaikum Tot sama geus heula anong seng juga anjing hampura aing nya. datang-datang perlu deui da aing teh tukang lauk teh pematuk kasar cepat sama dasar korek aing maneh dun kalau kita tutup plastik ieu aing mun bukan ge korek tah Masih lain pada lebaran ditonyok dada anakku aing. Kampurannya Or teh nyambung dah jangan. Ayo, Bang. kampurannya salah masalah tah aing Oh. Gara-gara mana ikut sama ibu orang jadi kemati utang sakoe. kampuran ini teh aing dengan teh saha Nah, terus salah kita terus waktu dihampunkan. Tindai mana mah dan apa tahu sekalian yang sangkut nah rasa paket. oh saha nih tuh beli hatinya di Jakarta mah kenalkeun antos sangka Jon ginungna mereng halas Jana budak sentot. Kenalan lah, tunai kenalan lah. Nope. Lain CR tuh. Ya, apa masih sombong. Tadi orang pesan orang pesan. Nah lah, tunai. Sudah kepeng mah. Mana mi teh? Iis. Istal ya. Naon atuh? Kalau saya nama Imas nih. Masya Allah, goreng patutnya. Terus deh. Aku suka bermata kayak Iya. naon deui ah. Tinggal balik ke tukang. Kenapa? Wow. Atong gugah cuy, atong gugah. Naon anu gugah teh ah. Saya nanya ke, berarti si emak teh nggak bohong. Kenapa nyata buntutan? Tapi neng maling itu. Kalau bodoh si laki teh. Oh, aing dicabok anjing. Ayo anggur tong jadi jajan oke. Aku nyarua orang desa bawa gara-gara jelema dua etan hidup tiga udah kubur kate. mana alus ngagombalna Jon nepikeun ka ngajak kencan ayo tuh neng Jon yuk Amit-amit teh kemana? Ari mana kaditu. Lu ka mana mana sama tuh kai? Jon Jon
hujan gimana euy. Berkelah. Anjing. Hujan semut, sering karek balik hujan-hujan. Ngeri deh. Melet di masih budeng deh. Mana nya bokal pakai snow. Marane aja tuh dan Teuing mang baralik ieu ge. gara marane gimana? Kok itu? Kalau nyalahkeun dewek teh. Teuing dekat nyawa balik kalau disalah. Sama ningalkeun wae teh. Tinjot kana aing lieur tadi dikepek bawa ABG. Naon ABG teh tot? Tas bawa gede si Jon. Nyambung anjing sia. Ulah. Nyambungan ka mana? Ane Jon. Ingat aing balik Kok aing ditira ta dengan mata dah. Betul. Duh. Aku dipelet ya si ABG teh. Kunganas nyebuk ka aing. Orang cenat jono ka aing mah. Mandangannya segede puluh. Untungnya baru punya ayatnya kemarin. Sini dulu lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Mina sing jadi bulan, bulan sing jadi kamu bulannya benar. Bawa etik deh. Wah, sia. Suka main dua kali nengan. Wah, ikut kabar dia. Antot, kemana Antot? Kangen Antot, milarian yuk Antot. Tidak itu awen bujurna badan itu kemarin nyebok aing make senal itu mah. Wah. Tapi nah buat nyebut ngarang si Sentot. Wah aing elek abar ieu mah Sentot. Kudu buru-buru ieu mah aing taret make karet di abah tidur ieu mah ieu. Si ABG teh kena nangkepan pohon. Rasa aing da aing nu melet teh tapi nangkep kalau di tangkep. Antot, abdi milarian si suku kene. Ulah neng. Aing teh kalakan datang nih si Sentodna. Aing mau buru-buru ku aing jepretkeun ieu. Cali kala tuh neng jadi ya cali kala. Kalau benang kena pokok. Si Jono itu anjing si Jono pernah orang nyumput. Wah aing sambeurkeun Kalau benang kena pokok untungnya kena setau. Dia kena di dinya anjing. Goblok teh sia sutar ngaganggu aing meleset lah aing. Naon dia sia nu meleset? Sudah ngedok tempokeun we. Anjing kalah batuk. Anjing ya Jon.
lain batu anjing saya teh bersihin aing teh. Oh, anjing. Tutupan gerak sumurna. Anjing benang Anjing. Goblok teh. Tuh, gede gak? Pinjam leungeuna. yang naon di mana lebih Jon? Air dikumakeun Jon. Oh iya tuh. Air dikumakeun Jon. Nah, jedok gedeung Siapa tega kain Jon, aduh. Dung aya hiji deui. Oh, saya bakal ngomong. Jangan mulai Jon. Bang. Yes! Berhasil. Yes! Naon namanya di dua anjing urang. Ay si Aa aku naon. Ah, urang teu naon deh. Tiba-tiba kainget si Jon euy. Tar. Kayak serah si Ijim di mana tar? Mana si Ijim nak? Poho aing tar. Siapa goblok anjing siapa? Sarakeun aing jeung si Ijim anjing. Dibuka lain leungeun. Setar ngan leungeun bagus teh. Ya anjing meureun teh leungeun ieu rapiana buka. Ngomong nanti sing bajas sama Rapia gitu. Salah ngomong. Ya itu si Jono. Jono kangen ya anjing. Kangen Jeung geus sempet anjing ke jeung lawan aing. Emang aing naon anjing? Jono kangen ih. Aku aing pau. Ai eneng kunaon sorangan di dieu. Ayo ngomong kana ngilu jeung Aa. Alim ah yang sarang Anton. Ya sami geus serangan teh hayu bun. Aku ai pau patut disentot. Gila di kunci pangeket ieu kunci. Oh, naik. Jono. Anjing kalau ka di banyut aweuna sia. Kunaon ngan leledan Jono. Anjing buah-buah aing salah melet ieu mah kalau melet ka sia. Anjing buru-buru cageurkeun ieu mah ku aing cagoan sia. Bang euy. Siapa naon Jon leledan ka ai? Merang ieu. Moro bukan sia ngeleledan ka aing. Aslina Jon. Aslina. Ini atuh berenang adu pedang maneh teh. Paling aing ka mana? Tadi teh paduduan aing. Gardu. Kubu tar nih. Ya ada kita main. Kebogo batur ke main kubu wae. Aing geus saya teh mah urang-urang setarna bisa kabur jauh. Ah Jon, motor aing eueuh Jon. Anjing apa digubung ku si Sutar sia teh. Nya geus satu yuk. Urang itu ka mana? Urang susul si Sutar. Lah bisa nyambung anjing biasa lagi budak. Nah, ada aing mah teu budeuk aing maneh ya, ngajak ngobrol Sutar nyaraon. Wah, Buru marane aing teh. sia belum budak anjing. Aing teh cager ayeuna tuh. Jon kan itu. Sutar kan itu. Maaf ya maaf. Gimana orang ini? Anton mana Anton? Kita angkat mah, aduh lagi ada buru, aduh. Ini pun cager terus main budak teh, euy. Udah mereka isem tuh di mah. Caruluk. Aku cager ya. Ah, gening si anu banget narempak teh. Ah itu. Oh, tadi cangcut tadi kutang. Anjing. Dasar otak masuk. Anjing. Aduh, bro. Anjing, kalau bete goblok kan abdi ada. Anjing, aduh. Dasar. Nyeri, aduh.
Ton, bentar, Ton. Kunaon sia Tar? Harim aing ka mana Tar? Hari goblok gaplok aing dari aja. Tar. Motor aing beak raya bengsina. Bensin meureun sia teh. Oh, bensin. Kumayo na jenton. Tiwah balik kah? Ngana sia ngaganggu aing keur melet. Gara-gara awewe sia Jon Alabur we ah. Beunang Tar motor aing leungit ah. Naon balik aing mah Tar. Bulan. Ah, budak. Teuing sama nyambung. Ya, bongana sia tidak ganggu aing. Bang, yo, anjing jangan dinakan goblok. Anjing goblok, anjing. Jadi aduh anjing. Balancang.